Alah hujan boy euy. Baik, ada orang keur bebersih baju di labu. Kalian mah bebersih hate. Penerima orang mah. Manehna euy teu narima. Kan eta mana mimpi maneh teh. Atuh bae un maneh teh. Sugan impian urang jadi kenyataan. Atuh boy. Si beungeut teh lah udang sare teh. Nyisir ngaca maneh teh. Dahar. Maneh mah jadi babaturan di tengah dukung urang pisan. Ih urang teh ngadukung maneh. Urang teh hayang kasih itu dina impian urang teh maneh teh. Da si itu moal hayangeun ka maneh mah. Atuh bae sugan jadi kenyataan. Da maneh eta tadi kenyataanana maneh ayeuna kumaha? Kalau tor balaraseuh. Coba hujan. Heeh. Hayu we. Goi, ulah tengah teuing. Teh, bisi aya anu ngabetot. Kumaha maneh modar? Urang mau batur modar maneh mah. Urang teu narimakeun atuh un. Kan eta mah mimpi, maneh teh kudu sadar diri, Goy. Maneh mah jadi babaturan di tengah dukung pisan. Ih, urang mah ngadukung pisan. Tapi kan si itu mal daekeun ka maneh. Atuh bae un, keur urang anugerah. Si itu musibah. Bae. Si urang jodoh masih teh. Jodohna kumaha? Kan itu teh jodoh si Awai. Kan belum tentu un sebelum jodoh kuning melengkung kita masih tetap bersama milik. Eta mah nu maot atuh jalur koneng mah. Kan beda deui eta mah. Ayo. Urang hayang dahar. Ayo, ong bari ganti baju. Hayu atuh. Burukeun hanya. Kan kamari sofa teh atos kode WA Doy. Nah, Kak. Iya. Enggak, nomor nawae gitu enggak. Kemarin kan aya. Aduh, ih, kenapa? Kan kuy gol teh kamari pas dikirimkeun sareng fotona naonna. Siapa, Kak? Eta mah mimpi maneh teh. Eta mah mimpi. Atuh geus lah. Geus. Mahal tuh apa ya? Mana lagi? Geus hayu antep pa urang ngalayanan jelema sesa guludung. Lieur, maneh sesa gelap. Sesa guludung, maneh sesa gelap. Sesa gelap, bejakeun urang ka simbah. Jakon di situ. Aduh, urang bejakeun ka simbah. On. Boy. Tunggu situ. Di kumaha. Aku juga yang tahu Kak Cili. Bagaimana, Boy? Di kumaha. Cinta si Goy direbut. Usaha. Tuh kujawan. Nah, cinta si Boy teh Kak. Sangat sopa. Anu dia teh si Awai. Oh, Nah, atuh betah direbut ku si Awai. Apa boleh goyang nu kieu teh? lain. Jadi itu tuh mimpi. Tahan jadi kenyataan. Nah, diam. Halang aja. Kak kumaha, Boy? Nah, itu teh. Jadi kenyataan orang boboh pisan. Lain sok caritakeun mimitina kumaha. Jadi si Goy teh mimpi. Cenah nem fotona di historikeun. Terus si Goy teh nyelametkeun, si Goy teh jadi super dede. Kurang teh da kepungetan, sempurna.
bukan lagi. Ay, di dunia nyata segitu aku itu si Igoy. Ay, Igoy, ya tina naonan. Kumaha sok yang jadi kenyataan carana kumaha bejaan. Ay, situ kabogoh si away lain. Lain dan ku deket unggul Geus we kejadian. ke deket hukuman mending pepet. Da si away mah bakal bosenan ke awewe. Igoyna berjuang ke dibantuan ku Abi. Butuh kebantuan kan. Heeh, tapi Igoyna kudu kaset heula. Yang kedang dan kaset Heeh, Igoy. usaha sing Iya, bener. mungkin Igoy bakal angkat kaset. Heeh, Ya, terus ada Igoy mincuk. yuk. Iya, bagus. Lagi berarap hati. Makanya ini bukan masih hati. Abi